sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberapana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Panji Wanara. Ieu dongeng karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka 18. Para wargi anu mulia, dongeng kamari parantos dugi ka nalika Nawang Asri ditibanan hukuman. Anjeunna ditibanan hukuman nyaeta dipanjara para wargi. Namun dua putra nama atuh anu hiji janten monyet nyaeta anu katelah Raden Aji Pramitra Sadaya. Atuh nu hiji deui janten kuya nu katelah Den Laras. Atuh tacan di tibanan hukuman harita teh namun parantos aya tugas ti Kangjeng Raja Kapati yen eta mah cenah dipicieun bae ka leuweung. Tapi syaratna ka leuweung nu aya caya solokan. Kuya biasana di leuweung gitu. Teras pesen ti ibuna Nawang Asri ka Aji yen ulah ninggalkeun adina. Kita tanya. Jadi Aji kudu deket ka adina, lamun kabeneran Laras dipicieun di solokan, Aji kudu deket. Nah ya loba tetangkala deket solokan gitu. Nah kitu maksudna keur para wargi. Maksudna ulah pajauh maksudna mangga urang teraskeun ieu dongeng. Barang tos teu aya mah nyiwas Nawang Asih, Kangjeng Raja tos sangaruh deui bae. Ret kadua putrana nu geus jadi sato. Duanana oge harita teh kalah kamelong ka anjeunna tungtungna Kangjeng Raja ngabalieur kaluar. Paneutupna ditujukeun ka buruan kaputren ngaliwatan kaca jandela leng atuh. Anjeunna ngagerenteseng dina manahna. Waduh. Kunaon bet kieu kajadianana ieu teh? Anak aing bet jadi monyet jeung kuya. Aduh. Nah naon dosa aing? Nah naon kasalahan aing nu nyata ieu teh? Pangna aing ngalaman kajadian seperti kieu. Ampun teuing. Aduh. Nah nya ieu teh anak aing atawa lain? Atawa palsu gitu? Nyaan ararane damuanya jelema jadi monyet, tapi monyet bisa ngomong sarua sorana jeung anak aing. Lieur aing ieu. Lieur mikiranana kaya kieu mah ieu. Lengah-uleng deui bari garo-garo teu ateul. Atuh ari ras mikirana kana kaayaan jeung kajadian nu karanapan ayeuna. Pang-pang nama weleh teu katepi ku pikir teu kahontal ku akal. Wireh nu janten putra bet jadi satu. Waduh. Mun nya teh aneh aing meureunnan. Dosa aing micen turunan kanu jauh. Ngabuang kanu anggang sina kawalungan Cisadane jeung kaleuweung bungur, tapi era temenan wiwirang temenan kasuraku balarea kacatur kurang lembur. Jadi sabiwir hiji beja nerekab ka mana-mana. Kalayan batur mah bari saya nyangka teh lain-lain we ku ayana aing boga anak monyet jeung kuya. Moal aya nu percayaeun ieun hasil ciptaan. Aduh nyaanya. Aing mah nyuduh. Dalah di kumaha iwati kudu dipicieun. Sameme batur nyarahun. Nyaan ye buah ye sanu nyiptakeunana atuh anak aing jadi kieu. Aduh nyaan mun kapanggih aing rek minta tanggung jawabna. Harita ge para mitra sakumaha deudeuh jeung nyaahna oge
tungtung cinek kana kaputusan Kangjeng Raja yen janten putra kena dibuang ka leuweung bungur anu kaparengan didinya aya walungan anu ngamuara ka telah walungan Cisadane. Jadi bisa dipikeun babarengan ka tempat nu padeukeut 21 moal pajauh. Dina kaayaan Kangjeng Raja nuju ngahuleng sorangan kana panto kaputren aya nu keketrok tariknaker. Saha? Sim abdi kaula nuhun. Tos beres Gusti, tugas pados dilaksanakeun kaula nuhun. Teman di luar tetela Sorapati Sakunjaya. Asup. Mangga gunaun. Rai panto muka tetela Kipatih Kunjaya. Geus datang atuh ge kemali calik. Payunin Kangjeng Raja cedok nyembaha hormat naker. Rendos beres kaula nuhun dilaksanakeun kaula nuhun. Ya sukeun ka panjara teh. Yaktos kaula nuhun. Kumaha pantona ditutupkeun ka lain dikunci page. Kantenan kaula nuhun. Dan saja miti eta sakuriling bungking panjara parantos dieu parancahan. Sangkan ulah diganggu ku bangsa naon-naon anu sakira bari ngaganggu ka eta panjara kaula nuhun. Alus syukur. Ngan eta kada sakur pagawean Andika ngaha aya nu nempoeun atawa henteu. Ish, kalarasan daya kaula nuhun. Alus. Rupi ayeuna sumangat sim abdi siap sayagi kangge ngalaksanakeun tugas salajengna kaula nuhun. Kipatih Kunjaya bangun anu geus teu sabar. Palai geura meunang pancen saterusna ti Kangjeng Raja. Utamana mah micieun 2 urang kalih. Nu ayeuna geus jadi sato teh. Kangjeng Raja ngareret ka 21 ret deui ka Kipatih Kunjaya. Lajeng anjeunna sasauran semudu mareuda. Perkara micieun ieu monyet jeung kuya. Ulah ku Andika euy ngalaksanakeunana. Naha Gusti? Bagian nu sejen. Ulah ku sorangan ngaraka bagi tugas sararea. Pati Andika geus ngalaksanakeun ngasupkeun Permeswari ka panjara. Ayeuna tugas ieu rek diserenkeun ka nu sejen. Naha sumuhun. Matak naon pamiku jisim abdi we sakantenan Gusti? Da moal sawios-wios ditanggung rapi Gusti. Moal bocor ka batur, moal anu terangeun. Iraku sageuy deui upami jisim abdi. Teu tiasa nutupan bibirang salira Gusti. Kitu kaula nuhun. Kipatih Kunjaya keukeuh peuteukeuh hayang ku sorangan dina micieun monyet jeung kuya kajajaden teh. Lantaran manehna boga cita-cita mandiri terhadap ka eta monyet jeung kuya teh. Kangjeng Raja teu burung bendu oge ku ayeuna Kipatih keukeuh peuteukeuh mamaksa kitu. Matak gancang anjeunna nyarios bari sareng sesentak. Jampe Pati. Ayeuna anggur geura susulan ki Winata. Sakalian moal kuda kitu ha? Moal kula nu? Ngan kade ye. Engke kudana kutuna di tukang pipireun ka putren. Ngarah bisa rarecepan. Mangga nun dikantun adu Gusti. Beral Pati. Gancangannya. Sumangga nun. Kipatih harita keneh kaluar para mitra. Atuh dina hatena ngagerentes. Jadol teh. Aduh. Aing borong mancen tugas. Waing mah moal dipikeun paehade sakalian. Lantaran hiji waktu bisi cager deui. Ege heueuh. Cita anjeun wanguk pasti hiji waktu bakal cager deui. Aya antina cager pan aing cilaka. Dasar mudasir we ieu mah duh. Heueuh. Kuring pisan milik aing. Tapi teu naon lah. Bejakeun ku aing ka Pati Winata. Menang tugas kitu. Pasti we Pati Winata ge dipikeun. Ngan ke ku aing diharewosan ka Pati Winata lah. Kumaha beres pokona mah.
sarua mancen tugas jadi pati. Santai nawe menang leleur mati aing maneh nage. Waris ngalaksanakeun harewos aing lah. Yang nyaho aing ge ke Pati Winata. Harita kene Pati Kunjaya keluar tika putren gagancangan miang ke kapatihan. Seja nyusulana Pati Winata sakumaha pancen ti Kangjeng Raja Prabu Rangga Pandika. Kangjeng Raja calik dina kursi nu biasa dianggo ku Nyi Mas Nawang Asri. Lajeng anjeunna sasauran. Harita anjeunna sasauran teh nyaeta ka sakadang monyet. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para wargi kaum dangu, harita Kangjeng Raja calik dina kursi nu biasa dianggo ku Nyi Mas Nawang Asri. Lajeng anjeunna sasauran ka sakadang monyet teh, "Hei monyet, naha nya Andika teh anak kaula?" Tadi tos disebatkeun yen abdi teh Sang Tiaji putra mama, putra salira nanging ari percanten teu percanten mah nya teu sawios-wios. Tema Sang Tiaji monyet kajajaden bari ngabalieur. Ari anjeun kuya ama tega amanya teu ngangkeun ka lalas, abungkeunna lalas kieu kaayaanana. Ketang teu naon-naon lah. Ali-alim pokona mah ngaraos wirang mah ngaraos isin mending dipiceun we lah lalas mah ama teu naon-naon. Nyi Mas Larasati neger-neger maneh sanyana mah ngarasa keheuleuan kudu janten ramana. Susah rek teu percaya teh anak ieu. Tapi oge bingung mun percaya da kieu kalayu kanyataanna atuh. Angin wayahna bae hidup duaan ku ama baris dipiceun nya. Wayahna ieu hate teu keur pinyaeta keur ngajaga wiwirang ama. Oge ngajaga hidup duaan bising aya nu nganiaya. Bakat ku ngewa ka hidup. Ngarah kaayaan kahareupna bisa beres roes. Kangjeng Raja cumarios semu anu dumareuda. Sawios alah ama kumaha ama we. Ku ama pokona mah margi ama anu kagungan wewenang. Bobot pangayon timang taraju aya di ama. Moal maksa, moal hoyong dipikarunya, rapugutos kieu buktosna. Terus nyamperkeun ka Larasati harita keneh. Kuya dipangku terus digalentoran bangun anu nyaheunaker. Bari pokna teh. Duh teuing lalas, urang baris dipiceun anu jauh ku ama. Utos teh ngaku deui ka anak ka urang laras. Sangkanya urang masalna betah tumanina aya di karaton, ayeuna baris dipiceun ka tempat nu hara-haraeun laras. Sawios Kakang Aji otos kieu buktosna. Urang baris dipiceun sawios ulah sedih. Sugan we ka payuna aya nu melaan ka urang Kakang. Muga-muga we atuh laras memang eta pisan dipiarep ku Kang Haji oge. Si jana teh keur anu duaan urang kalih atos salin wujud jadi satu. Kaya jalan lian lintang ti kedah pasrah sumrah kana nasib nu baris karanapan dina mangsa ayeuna. Teras duaan paungku-ungku bari rambi saku Cisoca kaayanana estu pikawatireunaker. Dalah Kangjeng Raja ku anjeun oge estu watireunaker. Ngan bae dalah dikumaha da anjeunna tos mutuskeun kitu. Bari
misalnya nama Anjeuna memang tosa kapangaruhan ku sakura cariosan Kipatih Kunjaya. Dina kayan Kangjeng Raja baluweng emutan bari perang sabil dina manahna kurunyung sumping Kipatih Kunjaya. Sinareng Kipatih Winata duaan harita manco payunina Kangjeng Raja. Malahan mah Ki Winata langsung nyembah hormat bari sang sasauran. Gusti Ratu ya jisim abdi parantos aya payunin salira kaulanun. Syukur Winata. Anika geus datang ka hareupeun kaula. Nyaosan kana pangangkir kaula. Kumaha geus bener reureuhna. Geus wareg reureuhna. Parantos kaulanun. Syukur. Dipuna di mana kudana? Sereng kapalai salira kaulanun di pengkerenju. Dak itu saya saurut Kakang Kunjaya. Syukur memang kaula tadi amanat ke Kipatih Kunjaya. Udah pikir saeunaon saleresna Gusti. Mun salira ngangkir jisim abdi dangket ayeuna. Lantaran ngerasa masih keneh poekeun. Sabenerna mah geus dibejaan ngan manehna api-api poekeun. Lantaran lamun manehna geus nyaho kana tugas pasti ngaleulewihi Kangjeng Raja. Kitu Patih Kunjaya teh sasahat ka Patih Winata. Matak sok sanajan geus dibejaan kudu kitu geus diketik mun diketik teh ama para mitra. Patih Winata ku Patih Kunjaya. Manehna api-api teh nyaho. Api-api canyaho kana tugas nu baris ditibankeun. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso. Pamitra pamirsa, ningali kaayaan Patih Winata memang sija teu ngartieun kana kajadian dina mangsa ayeuna. Atuh sija-sijana can meunang katerangan ti Patih Kunjaya. Siga nu heueuh Patih Winata teu nyaho naon-naon. Ningali kayan kitu atuh Kangjeng Raja ngareret ka Patih Kunjaya. Bari mere isyarat atuh Ki Patih Kunjaya ungeuk bangun anu surti. Kana kapalai Kangjeng Raja teras Kangjeng Raja sasaura. Regepkeun kaula rek nyarita ka Anika Ki Winata. Luyu jeung kapentingan kula pangnangangkir Anika ayeuna sina datang ka dieu. Kahiji kaula mere nyaho yen anak kaula duaan leungi boh Den Aji boh Larasati. Ngan ari Nyimas Nawang Asri mah ayeuna teh nuju kaya kapriyogian kawargina. Tanu matak hemeng keur kaula sakali deui sakaligus matak era. Lantaran leungitna dua budak kaula teh bet dihilian ku ieu dua sato. Nyatana monyet jeung kuya. Meureun katempo ku Anika duanana keur paungku-ungku. Janten tuang putra duanana teu aya Gusti. Nanging ditukeran ku monyet sareng kuya kaulanun. Bener Winata. Memang kitu kanyatanana. Aduh. Nah, ku aya-aya wae cocobi teh Gusti. Ambo. Kumaha ari Nyimas Nawang Asri na uningan atanapi henteu. Kana kajantenana nu Ki Patih Winata mangkin tambah penasaran. Rumatak acan da kajadian ge apanan basa Nyimas Nawang Asri keur eueuh. Kitu kajadian teh Ki Winata. Aduh, aku saha atuh? Kurang mana cenah dicanakna tuang putra teh Gusti? Lebeng kula masih keneh poekeun. Mun geus kanyahoan mah
kusaha-sahana jeung ka mana-manana urang manana mereng gampang kari nyusul kitu tak kiwinata ai kieu mah teu puguh susuleunana reka mana kudu nyusul nu mata ku aya-aya wae puguh hari cocoba jeung dodoja tumiba ka diri kaula nepi ka kieu kajadianana Kipati kaula teh bener-bener meni asa menang naon menang hiji dodoja kacida beratna iya dibere bang baluh kacida beratna nampak dodoja model kieu Kangjeng Raja cumarios ngarumahuh sagala rupa ngahulang sakedapan para mitra Patih Winata bari manahna ngarasa bingung ngahulang nyemutan kana kaayaan sareng nasibna Larasati sareng Raden Santiaji sabadalami pahulang-hulang lajeng wae Ki Winata kedah carita tumaros ngeunaan pilampaheun saja bisa lajengna jisim abdi teh kedah kumaha kaula nun Gusti panpangna Andika diangkir ku kaula teh kaula aya kaperluan ka Andika teh Ki Winata ayeuna kaula bari semere tugas ka Andika sumangga Gusti bade maparin tugas kumaha ka jisim abdi baris dilaksanakeun saenga-engana cek paripaosna diperipati diponcorot getih pikeun jisim abdi mah siap sayagi Gusti numawi sumangga geura curang carioskeun sumangga atuh geura parentahkeun ka jisim abdi supados jisim abdi uninga kana tugas anu baris dilaksanakeun kieu nu sabenerna mah jadi Andika ayeuna teh dibere tugas nyaeta Andika dibere tugas supaya daek mangmiceunkeun ieu sato daya di dieu ge wegunana jeung matak ieu we lah matak era aya raja ngingu sato sagala kawas eueuh uruseun we nu sejen jadi kula teh nugaskeun ka Andika monyet jeung kuya teh gancang piceun utuso teh ku anak lain ku sato kaula mah kumaha daek para mitra sadaya ngaso heula ngaso Patih Winata ditanya ku Kangjeng Raja atuh harita teh ngajawab sumun Gusti tadi jadi sebatkeun tong bujeng-bujeng jisim abdi paparing tugas anu nembe disebatkeun ku Gusti sanaos diperipati diponcorot ketiga jisim abdi mah siap Gusti pikeun ngalaksanakeun tugas sumangga Gusti kinten-kintena kapali mana dina miceuna ieu Gusti piceun we kawalungan Cisadane Ngamuara jeung walungan Cilengkrang palebah leuweung bungur kapana kawalungankeun kuyana kawalungankeun sedeng monyetna sina ka jero leuweung tapan 21 teh nu katingali geus layut kitu teh moal bisa pajauh baris bisa silih tepungan baris bisa silih talingakeun kumaha sanggup unyuk sumangga moal bade baha ayeuna ngalaksanakeunana kaula nu bral atuh ayeuna geura init kudu rarancepan jalan tukang kudu sorangan ulah mawa batur bral geura miang
eta sumanga kaulan lajeng Kiwina tanangtung teras ngageroan 21 nu aya payunenan